karunya mau balik di Arab. Nah, awak karunya kan balik di Arab ya kan. Aya di Arab nanti digawena teh 2 tahun. Oh, kon Jadi supir. Lalaki imah jadi TKI. Balik ka Lemur. Wah, eta mah pamajikanana sono urang. Boga duit ongko. Loh, duit gede om. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Si anu balik di Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah. Eta bangsat sulusup abus. Langsung ke kamar ngebedo-bedo lemari. Keur ngebedo-bedo lemari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Eta bangsat leuwaseun. Kamana aing lumpat ye. Sil kaparego. Kabeneran teh. Para na teh molongo. Terek ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah. Boga imah. Aing nu boga imah lain hees da sono balik di Arab. Atuh. Oh, eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Lere catur ya kan. Oh, cangkang jajamu pabalata obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Nangong. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Beuh eta si goblok teh harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain salat maneh teh ngedekul kene we. Ya, da isu kage adan deui. Caritana geus ya goprak ke nelangkara kecape eta salakina ngusapan pamajikanana mama Ambuing. teu panggih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur Kumaha kan? bari kabur diteumrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadina ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrak bertak kitu wah lumpat mapai galang ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing